Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wargi-wargi sareng barayaki Sunda di mana wae ayana. Tepang sangka unggulnya. Yuk dina waktos ieu simkuring bade nyanyikan lagu nyaeta ti Kang Oon anu judulna Jang. Yuk urang karaoke sareng simkuring. Sapertos biasanya wilujeng ngadadangukeun sumangga kasangajeun. Cik, satu dua. Hirup tergampang dan cukup di pikiran bari ku dilakonan jalan kehidupan sepanjang datang ayah mulut kentangan kudu sabar dina kurang ulah nepak dada berhan salawasna kudu syukur engganuhu maha agung kadajikeun bisiku yang jadi jelema hade sing jadi jelema gede benar harta jelema hade yang hidup sing agama urut perintah agama ulah jauh di ulama jangan sareng ahli tobat dari sareng para kiai hirup kena pawan sir ngarah ayah anu ngageuy bangsa legat ninggal sana bikin tartur bener sing jujur tamboh ulang nyarikeun batur ngarah hirup loba dulu rasa ucap lampah tekad yang kabean ngarah pinangih bahagia selamat dunia akhirat hingga di zaman soleh. Jadi jelema hade sing jadi jelema gede beunghar harta jelema hade yang hidup sing agama urut perintah agama ulah jauh di ulama jangan sareng ahli tobat dari sareng para kiai hidup kena pawan sir ngarah ayah anu ngageuy bangsa lengkeng ninggal sana bikin tartur bener cing jujur tamboh ulang nyarikeun batur ngarah hirup loba dulur rasa ucap lampah tekad jeung kabean ngarah pinangih bahagia selamat dunia akhirat hingga di zaman soleh jing tartur bener jing jujur tamboh
dipakai selamat dunia akhirat. Jangan jama soleh, jangan tidak sirik soleh. Hatur nuhun kasadayana, mohon nyuhunkeun subscribe nanya. Ayeuna teh kaping 22 Oktober panginten 2022 nya. Mohon kasadayana mugi sukses sehat. Hatur nuhun. Mangga